Halo semuanya, di video kali ini gue bakalan buat video tentang bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dan kali ini gue bakalan buat yang namanya translate. Gue menggunakan bahasa Indonesia dan teman gue menggunakan bahasa Sunda. Fokus satu. Sok. Mana mah gitu euy. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar tentang sedikit-sedikit kata ya. Oke. Tuh siapa gitu euy. Sok. Bener atuh. Siap. Kata yang pertama adalah Siap. Kata yang pertama itu adalah aku. Aing. Nah, aing itu termasuk bahasa Sunda yang kasar. Dan Sunda itu memiliki dua bahasa yang kasar dan halus. Kalau aing itu kasar dan kalau halus itu abdi. Seperti itu ya. Oke, nanti sampai sini. Dan yang kedua itu adalah kamu. Mane. Nah, mane juga itu termasuk bahasa Sunda yang kasar. Dan bahasa Sunda yang halus itu adalah anjeun ya, seperti itu, anjeun. Jadi contohnya itu kalau bahasa Sunda yang kasar itu mana reka mana. Nah, tapi kalau bahasa Sunda yang halus itu anjeun bade ka mana. Seperti itu, oke? Nah, untuk yang berikutnya itu adalah kita ya, kita. Oke. Kita tesok atau mana fokus kita. Urang Ya, urang. Ampulas lur, enggak fokus. Jadi urang itu bisa menggunakan bahasa Sunda yang kasar ya, urang itu. Tapi Anjing wewe euy. aduh, Anjing wewe mantap. Mana teh? Iya. goblok. Pot aing teh keur konten heuh cicing tuh. Urang teh apa? Urang mana mau ke ieu? Pengen euy, mantap. Sumpah aing nyen konten kan 2 kali tah gagal we. Anjing. Dekeun aing konten tadi paling Mantap, sidit itu. Nya, paling sidit di Sinur tah tadi barali ke Sinur datang deh ka dieu. Hayu nyen konten yang aing cenah. Hayu jeung aing deh. Tah, terus si datang deui. Atuh urang mah tenana datang ge urang mah ke sini urang ngaganggu di mana-mana. Atuh pana karek kamu atuh tingali. Eta apa? Udah dadangan nyari tengah aing moal kieu. Da. Pan urang teh kajarkeun ke batur teh bahasa Indonesia nya bahasa Sunda. Atuh hari mana kitu datang-datang. Saya sok sharing konten. Masa konten lah. Konten. Anya balik. Ayo. Cicing lah goblok aing. Konten heula. Ngomong aing mah aing berdoa mah. Konten. Sabar konten. Anjing. Geus nyium konten jeung aing hidup we cicing diuk video. Kontenna kieu unggul. Aing nanya ya ka maneh. Bahasa Sundana aku teh naon? Ku situ dijawab abdi. Nya. Ku ade tanya deui bahasa Sundana aing. Bahasa Sundana maneh? Kamu maneh kos kitu. Geus cukup kitu unggul. Ini konten mah. Bisa kira urang ngaganggu. Kadieu mah nya urang mah kadieu. So gimana nyen konten? Ih, Urang konten, urang lah. Urang konten enak. Sok konten lah. Ini ribet. Ayo urang konten kan. yang geus mau maneh yang geus. Balik lah kita. Konten. Ayo urang konten. Halo guys, kembali lagi kita berdua bersama Acip Bedog. Goblok deh situ mah. Situ mah. Kontennya urang lah. Konten ini orangnya. Namanya Misiki wae nama. Nah. Urang teh tadi teh pan aing teh pas aing situnya. Tah itu gara-gara we ieu. Geus aing aing cong ini. Mantanna sakedeuk. Ayo sok. Mantanna urang. Hah? Naon? Ya bingung aing. yang geus ya goblok geus. Nah datang deui anjing. Apa aing? Apa aing goblok? Anjing apa aing geus. Kumaha aing mah goblok besar. Balik aing mah.